Hai, Assalamualaikum. Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Tong hilap tulis daftar hadir dina kolom komentar jenengan hidup sareng kelas oge sakola hidupnya. Minggu ayeuna orang diajar ngeunaan guguritan. Nembe ngupingnya kecap guguritan. Orang bahasnya tah guguritan teh nyaeta karangan pondok nu mangrupa kedaling rasa pangarangna anu disusun make patokan pupuh. Jadi nurutkeun kana wangunanana guguritan teh wangun ugeran teu bebas. Da kapan kauger ku aturan pupuh teh ari eusina diwangun ku hiji jejer utama sarta pikiran jeung parasan pangarangna oge museur kadinya. Tah dina guguritan teh jadi mangrupa carita-carita tapi make wangun pupuh. Hidup terang pupuh sabari hiji. Leres aya 17 kapungkur waktos SD kantos kan diajar pupuh. Mohon. Pupuh anu 17 eta teh gaduh aturan ngadangdingna atawa nyieun laguna anu unggal pupuh ngandung patokan sewang-sewangan. Eta patokan teh ngawengku jumlah pada lisan dina unggal pada guru lagu, guru wilangan jeung watek. Kin ku ibu ditulis naon eta guru lagu, guru wilangan, teras engang mah terus terang ya. Teras pokona nu sanes-sanesna kekecapan anu bakal sering diucapkeun gitu nya. Nu bakal sering dibahas. Nah, pupuh teh 17 eta ku ibu seret tadi nya aya dangdang gula, sinom, kinanti, asmarandana, mijil, magatru, pangkur, durma, pucung, balakbak, mas kumambang, wirangrong, gambuh, gurisa, lambang, ladrang, jeung juru demung. Tah ayeuna cobi urang titenan salah sahiji conto guguritan. Aduh Gusti anu maha suci sip abdi rumaos pangna abdi dumugi ka kesre reh kasepuh parantos pusir tak kabur sareng dir tega nungdung sepuh. Tah guguritan anu dicontohkeun teh disusun ngagunakeun pupuh mijil. Dina nyusun guguritan koncina urang kudu apal kana padika pupuh anu rek dipake. Padika pupuhna teh antara sanes nu ditulis pada jumlah pada lisan dina unggal pada, teras guru lagu nyaeta sora tungtung dina unggal pada lisan. Teras guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan. Teras watek atawa pasipatan eusi pupuh. Nah, seperti contoh anu tadi, eta guguritan teh pake pupuh mijil. Padika pupuh mijil teh nyaeta 10i genep o, 10a, 10i genep i genep u. Hartina pupuh mijil mah sapadana aya genep pada lisan. Guru wilangan tim mimiti pada lisan kahiji nepi ka kagenep nyaeta aya 10 genep 10 10 genep sareng genep. Sedangkan guru laguna nyaeta i o a i u nya. Cobi urang rucat hiji-hiji geura urang rucat sapadana sangkan hidup leuwih paham. Sapertos kieu nya. Guru lagu pupuh mijil pada lisan kadua bisa o seperti contoh guguritan anu tadi, bisa oge anu sorana e sabab aya oge anu ngangge guguritan sorana e. Sakitu wae anu pelajaran guguritan minggu ayeuna. Tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.